tak mata lamun jelema teu boga tujuan ya pasti lieur. Lamun cik urang dia teh sararea abdi mah boga tujuan Kang Haji, naon tujuan? Hayang beunghar, oke. Berarti geus eureun ngan saukur di dunia. Hayang naon? Hayang sukses, geus berarti ukuranna sukses. Hayang naon ieu umpamana hayang mobil, berarti ukuranna mobil. Tak eta mapan tadi di judulan jelema teh dua jenis, aya jelema kafir, aya jelema mukmin kan. Ai urang teh jelema iman apa jelema kafir? Urang teh jelema iman, berarti lamun jelema iman mah nyaho aya hirup sanggeus hirup ayeuna di alam dunia, nyata hirup di alam akhirat. Tah maksud abdi mah di mana urang boga tujuan, hirup teh moal karasa capek, moal karasa riweuh. Gitu. Da eueuh deui tujuan urang teh sabenerna mah kuduna nyata kabagjaan kuduna gitu, kuduna teh gitu, kuduna teh tak urang mah sok poho wae ka akhirat, sok poho wae.